Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dang udai sareng mangging kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui mohon. Alhamdulillahnya anda teh bulan saum mugia dikaryatkeunnya saumna mohon sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Ayeuna mah urang hiburan we mohon hiburan mohon. Dinten ayeuna teh cariosna sikabayan jadi dukun bagian kagenep tong hilapnya ditaroelan like nanya subscribe mohon supados semangat deui mangga atuh urang kawita. Mbah dukun pok ngalahir jelema kabeh jempe pokna. Ki Haji tarima bareto teh euy geus kawin lain jawab euy sing bener sia tos sok ngabohong deuleu. Sumohon rumaos tarima geus boga anak awewe maneh teh euy. Sumohon rumaos Pak nyaho asal tumuruna anak teh euy. Lepat teterang Mbah ih tah di dieu euy keletrok tarang ki kusudagar diteke satarikna aduh astagfirullah la ilaha illallah aduh nyeri aduh cek sudagar bari nyabak tarang diukna ngised mundur cicing cia rumasa bali luma euy cek Mbah ih anak maneh teh gering euy sumohon gering deuleu kasakitna ge pireu lain euy sumohon mimitina katerap teh euy waktu rek dikawinkeun nya jawab atuh leres waktos harita teh jadi kitu Mbah geus ditambakeun nya ka mana mandi teh euy ngan teu cager nya mohon telepas sadauhan Mbah ih geus beak harta sabaraha euy kampilnya sumohon aya puluhna manawi ih nyaho euy sababna nu batak jadi pireu eta teh euy kudu apal deuleu sababna. Mohon nya nu mawi we tumaros ieu ge henteu terang kuring teh ih belegug haji teh euy sing badisa atuh jadi haji mah kudu pinter euy. Jedak tarang ki kusudagar ditonjok maning ngalenggak celeng kopeana dipecat aduh astagfirullahaladzim salnasikna sia teh dipercaya ieu teh ih ulah seur saur juragan kapan parantos dipisanggem ku kuring teh ki sudagar ngejat bari nanyakeun kopeah puguh kopeah katuker kumanehna katoker kumanehna aduh pek atuh tah sanghareupan ku didinya da gubugna kitu ih sarieun kuring mah nu nyaraksian ruas jeung karunya ka ki sudagar ongkoh cek nuting keruwes nyanya eta salah bapana lain budak geus tepururunnya tepuruneun teh hayang we dipaksa si kakawin dasar ki sudagar mah kitu nya ditempas kuno sabelah ki sudagar wah euy bedak mah nyaon-naon atuh kumaha kolot bae anehnya kolot ayeuna mah kitu geuning
Ha euy, Ki Haji hampur raya, lengan embah teh melepas bieu euy. Hampura nya. Ih, hampura dewek teh lain tadi disengaja euy, lain. Bibirna ngomong gitu ari cek hatena mah. Aduh, mbah palang siang isukan mah moal bisa ngahuap euy. Perep teu beunang dicekahkeun ieu teh ye. Mohon mbah sadaya-daya we mbah anu langkung waspaos dina hal perkawis sewuna ieu pun sudagar atuh cek salnasik ti tukangeun semah. Heueuh euy, kitu deuleu ngeunah tah bahasa teh karasana euy. Cep nyecep kana hate euy, cing atuh. Kumaha ngahampura teh euy, Ki Haji, kumaha euy? Sadaya-daya embah we romaos atuh dijim kuring anu tuna jemar pangaksami mbah anu kasuhun we kumaha nya mbah. Yi kitu ngeunah kadengena euy. Mana budakna tuh nu gering teh euy. Cik cenah tembong kieu ka dieu. Mana budak teh nu gering? Nyi Hasanah jeung Suyimah diteang ti kamarna sok kana riungan diukna panghareupna Ki Sudagar geuwat ngadeuketan ngajaga bisi hatena ratu. Ieu pun anak tembah. Aduh euy, momplo temen geuning euy, geulis geuningan nya. Aduh, saha ngaranna teh euy? Nyi Hasanah. Geningnya. Aduh, gelis pire euy. Aya wae mah euy. Nyi Hasanah imut tungkul reuy beureum beungeutna saliwat. Sumuhun mbah leres sapaninggal mbah we atuh awakna mah cager ieu teh barang teda biasa teu aya sawios-wios mung aduh sapertos nu parantos ka piunjuk paudurna teh ngan sarupi we mbah teu tiasa ngomong eta teh. Coba nyi tanggah nyi ku mbah rek disawang euy. Tanggah atuh. Geus nyangigir kaditu tah kitu geus coba nonggong cukup geus pek diuk biasa deui geus katingali ku mbah ti hareup ti tukang jeung ti digir kari nangtung cing atuh euy nangtung atuh geus pek diuk beuk deui diuk deui atuh diuk deui nyi diuk nyi. Malik ka Sodagar ngomongna cukup Ki Haji euy cukup untung euy boga budak teh maneh teh euy dadag sampe rupa hade deuleu euy nya lamun dilintuhan mah leuwih ti sakitu euy dadut Ki Haji loba teuing gaji euy dipingit ayeuna teh euy. Henteu mbah henteu dipingit mung teu kenging we lunta ti rorompok. Belet henteu dipingit sia ngan dikurungnya. Sok dijajalan-jalankeun nu kitu teh euy. Nya atuh lelumpangan kitu bisi titingkuheun keh jajar leumpang atuh budak teh euy. Hayang cager nyai teh euy. Nyi Hasanah alangah elengeh we tuluy tungkul curugna uyak kana alketip. Pok jawab atuh nyai hayang cager lain tapi embung tulus dikawinkeun nya ka si Haji lain euy rek dikawinkeunana mah teh euy. Ulah kadinya tuh mal pibalegeun teh kasih Haji mah euy nyanyinya. Nyi Hasanah unggek bari ngareret ka embah dukun
gampang ning euy hese ieu mah gampang-gampang hese deuleu Ki Haji nambahanana teh euy budak teh geus kaharti ayeuna mah teu bisa kedal ta teh euy nya dina hatena mah aya deuleu ngan teu bisa poknya duh kumaha ieu manawi we kedah aya syaratna kitu bah naon atuh nu kedah disayogikeun mangga we atuh dawuhkeun we ka kula si kabayan ngahuleung sakedeung tuluy cengkat ke euy Ki Haji cara rangkeul dewek teh euy goledak ngedeng we lalang karakan dianggal kuleungeun ku ngareunah kieu euy Ki Haji imah kedong tilam harimpu euy jeung boga anak geulis di jeung demplon deui euy loba duit loba ais panampi euy seneng Ki Haji hirup teh euy seneng teu ari kieu teh cing haturanan bantal atuh mbah tuh karunya tuh cangkeulun entong euy entong keun antep we sakoh mbah nya naon tadi Ki Haji euy nanya naon tadi nyanya nanyakeun kasakitna nanya pieu sakit Haji teh pieu teh teu bisa cerita euy pieu teu bisa ngomong euy teu bisa nyareknya kabisana teh ngan a i u u e o we cageul aduh kedah sayogi naon atuh anggun syaratna mbah ye ari Ki Haji mah euy make nanyakeun deuleu nu geus we Ki Haji sadia naon wae atuh sok we sing lengkep atuh mun bisa mah kolek sampe euy jang buka puasa kolek sampe cenanya mohon nuju buka puasa nu mawi mbah rupi-rupi kamari teh henteu sami anu parantos mah nya kitu we beda-beda geuning mbah nya sadia deuleu bae rupa-rupa ge euy henteu sami ge bae ngarah henteu hese deuleu neangan ngarah teu hese euy sudagar kasu ai mah cing bo atuh sadia we nya saaya-aya tuh karunya tuh si mbah cenah suyi mah dangdan supaheun dina bokot nitah nu sejen mawa cai dina kendi ngahurungkeun parukuyan menyan sagede peureup di wadahan kana pisin rampe jeung gempang dua pincuk kabeneran aya semah mawa menang ngabakian sor kapayuneun mbah tah ieu parantos sayogi mbah udah dikumahakeun ieu teh mbah si kabayan keur ngalenyap ngadenge nu ngomong nyentak menggeus euy gandeng deuleu sia mah ngaceblak wae atuh samaruk sudagar kamanehna reuas sieun ditonjok deui puguh si kabayan mah ngimpi keur pasea jeung pamajikanana naon eta euy naon ih geuning sasajen euy aduh alus euy udah lengkap gitu atuh sasajen teh euy Cikopi nanya kade poho euy yang Cikopi ye mbah ye gitu cenanya mohon mbah ieu mah anggun syarat teh atuh nya nah aya wae jelema teh euy bingung batur atuh net cengkat bis wae atuh kelepasan bieu teh adena mah aya we nu disada Ki Haji ngomong lain bieu teh euy mbah rek aya nu mawa bieu teh euy ka ditu kaleuweung pangimpian deuleu
meh geus nepi ka lembur bieu teh. Ukur-ukur kana naon atuh parukuyan teh euy. Ih, tadina bilih kanggo we bisi dianggo engke Mbah. Tara deuleu panas aing mah panas. Ye pincuk rampe aya gawena deuleu sepaheun atuh pogo deuleu kendi dia sisi cai euy. Teu butuh ku kendi dewek mah euy. Naon taneuh mending kelewe awet kele. Bangkena benang dipake suluh euy. Menyan kop we beuleum we menyan tah. Ye sepaheun mah buntel rek dibawa we kumbah euy lumayan nya janyepah ye. Naon atuh keur ubarpun anak tembah karunya tuh nyihasana aduh Mbah sing hawatos we atuhnya sing hawatos. Tah dina kene euy cenah diinum we bari dahar. Bisi kabuhuan deuleu euy. Eta we inum cobaan euy. Dupi ya menyan kumaha meuleumna nya Mbah. Meuleumna gampang deuleu sok-sok atuh diluhureun seuneu. Merepet geura euy beak sorangan deuleu nu kitu mah entong susah tuh asal seuneuna we ulah pareum euy ulah pareum seuneuna. Dupi haseupna kedah diseuseup ku pun anak kitu Mbah. Pek bae atuh daekeun mah deuleu mah amit ka haji we nya rek balik ayeuna yeuh sabab perlu ieu teh ti tadi geus disebutkeun gampang hese ieu teh gampang teh hese teh gampang deuleu ukur pireu ari babanggana mah teu bisa nanaon dewek teh nya isuk pageto we ka dieu deui nya jauh-jauh nama 5 poe peuting nya 5 poe peuting 5 poe 5 peuting we kitulah sabot Mbah eueuh mah nya mah euy nu geurik teh ulah sok rek digetrik-getrik deuleu lebar lah ku nenokna tuh Mbah peureum euy oge kadeuleu bae eta teh euy euleuh itu euy ngeunah nya geuning euy teu nyangka nyasana teh euy papel euy. Gitu cenah mohon dukun gitu ngenan ka dukun mohon. Aduh Mbah kumaha tuh upami di dieu di tapakuranana tuh antep deuleu sakahayang Mbah we mantong sok milu-milu teh yang penting mah cager we anak maneh teh euy. Nya tuh ayeuna mah parantos wengi enjing wae atuh Mbah enjing wae mulang teh. Adi teu percaya sia mah euy. Masing percaya deuleu ulah cangcaya ka dewek teh euy. Keun Mbah ge moal ngantep deuleu dikecarkeun ku Mbah ge karti euy. Aduh Mbah mohon atuh Mbah sumohon kahartos ayeuna mah moal dikantun nanaon-naon kitu Mbah. Ari ke haji bora teuing deuleu euy. Pun erek oge tah nanya teh euy di bahanna naon kitu euy. Tapi dambah mah euy ngubaran deuleu teu butuh ngarah buruhan euy. Nya dipaksa ka dieu ge euy dipaksa asalna mah hoream ka dieu teh keur jauh teh. Ieu atuh Mbah hatur lumayan ngan kewe dimanapun anak cager gaduh pakawulan kuring teh Mbah. Entong euy Ki Haji entong eta we buntelan we eusian nya kadiekeun deui eusian we buntelan. Sal nasik nyamperkeun ngadegetan dununganana. Mantong make calo atuh euy bisa kapotong saware geus ku juragan we ku juragan
naon di caloan mah euy sok menang saeutik buntelan teh euy sina dikorupsi. Aduh dikorupsi cenanya buntelan. Aduh kumaha Mbah ieu pan anu ngadaregesan kan gengnya sadayana ge pada ngaduh maksud atuh kumahanya. Ih anu teu boga maksud teh euy lain jelema deuleu lain. Bade nyuhunkeun we jiad ka Mbah tuh. Ya dewek mah euy tara ngamurah-murah jiad deuleu tara ngamurah-murah euy. Tah geuning saur Mbah ge sugan we engke di mana sumping deui teh nya ayeuna kapan keur ngamanahan Nyi Hasanah sanes. Mohon euy mohon Kang Haji si kabayan turun ti imah Ki Sodagar ngajingjing buntelan ti si sepaheun rampe jeung duit kabeneran caang bulan rek dianter ku bujang Ki Sodagar teu daek ngincid lempang sorangan. Geus rada jauh ti imah Ki Sodagar kabayan aya nu ngagegero ari diliuk aya nu ngabrig-brig menta di dagoan dereg-deg si kabayan lumpat samping diporosotkeun dipake ngagembol buntelan duduk kuy celok we kana tonggong talina nyekek kana beuheung. Shot ieu euy shot. Ih naon atuh euy budak-budak kadewek euy ceuk si gabayan bari ngaliuk samarukna katewak nu ngudag ngabrig-brig nuturkeun geus rada deukeut ngomongna. Cing eureun heula atuh padukun. Eureun heula euy. Rusuhan teuing atuh. Meni lumpat ngabrig-brig kitu moal dipenta eta buntelan mah euy moal. Moal eureun deuleu aya naon sia teh euy? Aya perlu saeutik ieu teh ka padukun. Beuki deuleu beki komo moal eureun dewek mah aya piuntungeun padukun aya piuntungeun keur saha euy kedewek lain ngohon ka padukun ceuk nu ngudag geus deukeut pisan nyaan teh euy nyaan nya moal anya atuh diudag ai bohong mah euy. Yap euy tuturkeun atuh ka dieu ceuk si kabayan bari lempang da geus teu kuat lempang ambekana nyegek. Urang nyarita euy bari lempang we nya euy ngarateres deuleu. Atuh bari lumpat mah capek atuh padukun capek. Geus we salse lah salse. Ye nu matak nyusul teh euy kuring teh rek nedapi tulung. Pedah bapak cenah kamasuran dukun nu mati cenah euy. Naon maneh teh euy rek minta ngubaran lain. Nya kuring teh gering ieu teh. Dewek mah deuleu euy teu api ubareun ayeuna mah jeung kasakitna ge mahal deuleu euy ka tembongna. Bener pisan Pak kasakit mah mahal deui. Heueuh supaya tegas we boleh hideungna deuleu kasakit teh sukan bae lah dibeurang euy. Nah kitu Pak waktosna seep deuleu euy. Aduh waktosna ka bejeng seep cenah.
Muhun insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina serial anu salajengna. Mangkinceng ngaturkeun wabillahi taufiq wal hidayah ya.